Pandang heula ah. Buset, las-las teuing sih. Dah. Bah, copot deh lah. Aya. Buset, ini blok banget deui ieu teh lah. Ampun ah. Ah, aing kudu manggil si Sapri ya mah. Set, ya ampun, ya barat-barat. Aduh. Si Sapri ka mana sih nya ah? Kok ini telepon ah? Jebret aya naon sih meni ampun aing mah da gandengkeun isu keneh. Halo. Sapri. Mana di mana? Ah, Bred. Tadi mah Gusti karek udah molar. Iya, Pri. Kandang. Bersihan tuh, Pri. Pang bersihankeun ieu kandang meuni kuat. Pantau coplok deh eta pantau kandang. Kandang pitik aing. Pang benerkeun, pang bersihankeun ongkohnya. Yap, merapat jebret. Tenang. Kedenge kadinya. Yang penting mah aya kopi jeung pelicina. Meuni heuh tenang atuh ah, meuni kuat sieun banget ira teh aing teh mayar masa aing kuat si jelebek keneh ieu ah. Aya we rezeki mah. Bener ya. Anak soleh mah kieu ya. Aya rezekina. Ayo berangkat ah. Nah, sinu copot pet. Tah iya, coplok tuh pantana. Ya nemen-nemen deui sih. Ini Kok nya kumaha sih da urang teh sengaja ieu tegas bang tadina urang. gede. Ampun dah. Meuni ampun kada wae dibere kopi oge jeung duit sia wae. Gerangin kopi. Red. Geus yo. Nih, Bang. Pantau doang ge. Ih, beres euy. Sapri ya. Pagayana mah alus lah. Red, beres ya. Kita beda ya mah, jeung ngari teh beda. Mantap ya. Murah kan tuh, Bred? Ah, geus teh sok sagara kurang-kurang sakitu teh.